Sacan dikawitan, hayu urang wanohan heula sareng kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang separa kanca di kelompok 5 Mata kuliah literasi ICT baris midangkeun pancen media pembelajaran nyaeta salah sahijina aya di tradisi kebudayaan Sunda. nyaeta pencaksilat sanca putih di Tasikmalaya. Wilujeng nyakseni. Pencaksilat nyaeta salah sahiji cabang olahraga anu mangrupa budaya di Indonesia. Ta di pencaksilat teh aya nu namina pencaksilat sanca putih. Anu mimiti diwanohkeun ku Bapak Syawaludin Agusasi atawa anu kawentar namina Bapak Agus Bahar. Di tanggal 10 April 1878 di Bandung. Mimitina sanca putih teh kaasup kana kungfu butong fai, tapi tahun 1885 kusabab kemekaran zaman asup ka IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Terus dimekarkeun di Tasikmalaya ku Bapak Odas sareng ku Bapak Usep. Janten ayeuna Bapak Odas sareng Bapak Usep teh disebut pembina sanca putih di Tasikmalaya. Dina ieu seni bela diri pencaksilat sanca putih aya oge tingkatan sabukna. Anu kahiji aya sabuk bodas, anu kadua aya sabuk beureum, anu katilu aya sabuk hejo, anu kaopat aya sabuk biru, anu kalima aya sabuk lumut, anu kagenep aya sabuk coklat. Dina ieu sabuk coklat aya oge tingkatanana, aya strip hiji jeung strip 2. Terus aya sabuk hidung. Dina sabuk hidung ieu oge aya tingkatanana deui, aya strip hiji, strip 2 jeung strip 3. Tah anu pamungkas nyaeta sabuk oren. Dina ieu sabuk oren biasana digunakeun ku para palatih. Nah, lajeng salajengna aya kategori dina pencaksilat sanca putih anu kabagi kana 2 kategori. Anu kahiji aya kategori tanding, anu kadua aya kategori seni. Nah, ari kategori tanding teh mangrupa kegiatan meragakeun teknik silat sanca putih kalayan kaidah-kaidah jeung aturan anu bener. Nah, lamun anu kadua nyaeta aya kategori seni anu kabagi kana kategori seni tunggal, ganda jeung regu. Nah, ari kategori tunggal teh mangrupa kegiatan meragakeun teknik sanca putih kitu nya. Make gerakan 100 gerakan anu kabagi kana 12 jurus. Nah, eta teh biasana anu tos ahli pisanna mung 3 menit. Nah, tuluy anu kadua nyaeta kategori seni ganda kitu nya, nyaeta meragakeun teknik silat anu aya lawana. Nah, eta teh biasana dina waktu 3 menit kalayan kaidah wiraga, wirasa, jeung wirahma. Nah, anu katilu nyaeta aya kategori seni regu. Nah, ari kategori seni regu teh mangrupa kagiatan meragakeun teknik silat sanca putih make 3 atlet. Nah, biasana eta teh ngagerakeunna ukur 3 menit. Salajengna aya jurus dasar dina silat sanca putih nyaeta jurus dasar dina silat sanca putih aya 2 nyaeta kahiji aya jurus sanca, anu kaduana aya jurus bange. Pami jurus sanca sami kabagi kana 3 bagian nyaeta aya kahiji bagian kahiji jurus sanca hiji, sanca 2, sanca 3. Pami jurus bange oge sami aya 3 bagian. Aya nu kahiji aya bange hiji, bange 2, bange 3. Nu salajengna aya jurus tangan kosong. Jurus tangan kosong biasana sok dipake dina setiap perlombaan atau pertandingan. Sami oge saja jurus tangan kosong oge sok diangge dina setiap membuka dina acara. Nu salajengna aya gerakan dina tanding. Nyaeta nu kahiji aya gerakan bantingan, nu kaduana aya gerakan pukulan, nu katiluna aya gerakan tapisan, nu kaopatna aya gerakan sirkelan, nu kalimana oge aya gerakan tendangan. Setelah nu salajengna aya gerakan guntingan. It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. Dreaming about the things that we could be.
and then we start to dance, and I'm singing like.